Meni raos kitu nu barang hakan? Raos kumaha sia teh, ari nyatu ukur jeung uyah hungkul. Matakna. Lamun hayang dahar jeung daging, kudu bener more resiko ka pamajikan teh, lain bayaran pake mabok wae. Ulah sok nyarek-nyarek aing mabok, da aing ge taraf nyarek-nyarek sia ka salon saminggu 2 kali. Aing mah lain nyarek si ateh. Ngahambur-hambur duit pake mabok daripada duit big pake mabok, mending pake nyatu. Naha ari sia tengah hambur-hambur duit kitu, meli wedak, meli lipen, meli parfum unggal poe. Wajar atuh sia teh aing meli perle ungkapa kecantikan teh supaya katinggali gelis. Nah sia teh era kitu, boga pamajikan goreng patut. Asal sia nyaho, aing mabok teh supaya neles sia gelis wae. Si goblok ge. Si goblok jadi salaki aing mabok teh supaya aing katinggali gelis. Berarti aing teh goreng patut atuh. Awas ya, dibale usku aing. Mah, kadiu atuh lainnya jedok wae di kamar. Aur kabentetan ari sia, geus lolodok deui wae. Kunaon ari sia? Pugu, aing teh pugu jol hayang ongkek. Gering, asup angin atawa kunaon? Nala banget sia sebel, jadi hayang ongkek. Si goblok.